Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wadia bala dongeng Sunda. Tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi pamirsa para mancawar salam dunya anu mika memetkeun dongeng Sunda. Wilujeng patapang dang uday sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Naga Tepas Sunda YouTube. Pemirsa sadayana alhamdulillah wengi ieu aki tiasa ngeureuyeuh deui ngadongeng neraskeun hanca anu katunda hiji lalakon tina serial Silat Sanjaya Galunggung Si Jawara Pedang Dewa anu judulna Tapak Siluman. Kumaha lajengan ieu carios urang Bandungan we sasarengan sakedap deui tapi nasata can aki medar dongeng mangga ulah hilapnya. Ulah hilap naon pamirsa ulah hilap subscribe heula nu teu can subscribe toel tombol loncengna supados naon cenah ki supados aya beja tanapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna dipaparinan kasehatan lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa, pados teu nyangkolong teuing kana waktos urang padar bae dongeng nanya urang lajengkeun hancana par sama kabuyutanana saur bajigur sareng abubna mangga kaparayun sadayana prung Nyai Jurigweta neuteub tokoh kolot anu keur ulinan dua banwul tina wajah bodas eta. Sedengkeun jalma anu diteuteupna mah ukur cungar cengir we, bari ngulinkeun nok-nok sangeunahna. Teu nitenan dua banwul wajah nu siling diadu kahandap kaluhur eta. Bangsat anjeun udah koko, gancang sia nyingkah ti dieu. Samemeh anjeun jadi sasaran tongkat kaula. Oronan jolo ngulinan nok-nok eta budak koko. Ulah meka wieu nyai. Wieu mah ngan ulinan bae teu ngaganggu nyai digawe. Wieu mah ukur rek lalajo nyai tarung da. Jeung budak ngora eta. Cek si budak oba anu gaya-gayana persis kawas budak leme, budak leutik umuran 5 tahunan. Cara nyaritana jeung gerak-gerikna ge kawas budak leutik malah manehna nyebut dirina lain kula atawa kuring, tapi na nyebut ngaran keur leutikna sorangan nyaeta Wiio. Gayana anu kawas budak leutik nyen Sanjaya teu bisa nahan seurina manehna musa mesem we sorangan nahan hayang seurina teh. Budak ogo, sentak Jurigwetan. kurat cepat saya. Namun anjeun datang ka dieu ukur rek nyaksian tarung kula jeung Jawara Pedang Dewa. Pasti anjeun mah rek usil sia, rek ngusilan kula. Nyai mah kalah curiga kitu. Nyangka goreng ka Wiio. Wiio mangan rek ulin di dieu ge. Kalah we disangka usil. Ai usil teh naon nyai? Tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok. Nok-nok diulinkeun beukit gancang jeung tarik. Eureunnan ngulinkeun nok-nok eta setan. Sendaknya Jurigwetan amek. Sora tak tok eta eureun budak ogo. Kadenge nyarita bari leungeunna nyumputkeun nok-nok ka tukangeun awakna. Nyai mah jahat,
Iyo tenging amangan nok-nok ari nyai menang sesentak sorangan tarik deh. Siwanoja janap tangka ngagebeg reuwas waktu Sanjaya ngaharewas ka dirina. Siwanoja teu apaleun lamun Sanjaya geus pindah tempat ka sagigireunana. Saha eta jalma teh? Anjeun wawuh nyai. Siwanoja ukur gogodeg tuluy neuteub deui ka Jurig Wetan jeung budak Ogo anu harita keur paloba-loba omong. Jurig Wetan ngarasa yakin lamun bakal meunang gangguan ti budak Ogo. Sabab budak Ogo boga masalah heubeul jeung manehna, remen cengkat jeung tarung. Sedangkan budak Ogo keukeuh munginit ti dinya teh alesanana manehna ukur rek nyaksian hungkul tarungna Jurig Wetan jeung Sanjaya. Namun anjeun keukeuh munginit, anjeun bakal dirobohkeun ti heula ku kaula budak Ogo. Cek Jurig Wetan. Aduh, ulah, iyo mah teu baung dan teu. Walan budak Ogo muringis kawas nu sieun. Dasar sia budak kolot pedagong. Kurang ajar anjeun mah leuwih hade ge. Nyai Jurig Wetan ngadarak nyeklan dadana tuluy mundur 2 lengkah. Bari awakna beuki bongkok we ka tempona panonna nu celong teh neuteub seukeut ka budak Ogo. Setan buduk anjeun budak Ogo. Rupanya geus ditata sia teh. Narajang kurang ngagunakeun sora nok-nok ulinan anjeun. Dasar jahanam kesrek sia. Sendak Jurig Wetan. Jurig Wetan hayang gerak pikeun narajang ka budak Ogo tapi awakna ngadadak ngagoloyong ka arah tukang bari napasna karasa beuki eungap leungeunna beuki pageuh nyekelan dadana. Benar-benar jahanam anjeun. Sorana beuki berat meh teu kadenge di tempat nangtungna Sanjaya mah. Budak Ogo neuteub ka Jurig Wetan bari tarangna kerung kawas anu ngarasa heran ningali kaayaan Jurig Wetan. 2 leungeunna masih dikatukangkeun bari sirahna miring ka kenca tuluy miring ka katuhu kawas anu bingung sorangan. Jurig Wetan ngutahkeun getih sagar manila lambaran. Awakna tuluy dadalik deugan manehna meh bae rubuh namun teu muntang nyeklan pageuh kana tongkatna. Sanjaya jeung Siwanoja ngahuleng. Bari jeung heran nyaksian eta kajadian. Dina hatena Jawra Pedang Dewa teh ngagerentos. Lamun bener tatu Nyai Jurig Wetan dilantarankeun ku sora nok-nokna budak Ogo. Teu salah sangkana aing teh lamun budak Ogo mibanda ilmu anu luhur. Dina kaayaan kitu kadenge sora Nyai Jurig Wetan ngagerem bari panonna menelik pikasieun ka budak Ogo. Awas anjeun sia. Awas, jago wabales kaula. Kaula apa jurus anjeun anu pernah dirasakeun ku kaula 3 tahun kaliwat. Awas anjeun budak Ogo. Wes. Jurig Wetan ngagentakeun sukuna, ngablesat init narobos rurungkunan. Manehna teu lila ge ngaleungit teu kadenge deui sorana. Budak Ogo ajeg nangtung nok-nokna dikaluarkeun deui. Tuluy diulinkeun deui cara tadi. Panonna neuteub ka arah Jawra Pedang Dewa bari seurina kawas nyengirna budak bolon. Budak Ogo ngalengkah ngadegetan ka arah Sanjaya jeung Siwanoja. Nok-nokna diulinkeun tapi teu sagancang tadi. Tik-tok, 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 tik-tok. Acan ini lumpat ke sieunan.
Cek budak ogo sanggeusna jarakna teh 4 lengkah deui ti Sanjaya. Hatur nuhun bantosanana Bapak Aki. Cek Sanjaya nganuhunkeun. Ih, ieu mah lain Bapak Aki. Cek budak ogo bari nepak dadana. Ieu ngaranna Wiyo, tapi aya oge anu nyebut Wiyo ku gelar budak ogo. Wiyo mah ngantep we kamaranehna anu nyebut naon bege. Wiyo mah teu padulian kana sebutanna naon. Hatur nuhun budak ogo. Lamun teu aya anjeun sigana tarung kuring ngalawan jurig wetan teh canreng sebae tepi ka ayeuna. Manehna saurang nini nu hese pikeun dirubuhkeunana. Anjeun anu ngaranna Jawara Pedang Dewa nya. Cek budak ogo tumanya ka Sanjaya. Bener pisan budak ogo. Walon Sanjaya beri rengkuh hormat. Wiyo apa anjeun teh Sanjaya galunggungnya. Cek budak ogo deui bari leungeunna tutunjuk ka Sanjaya kawas budak leutik. Sanjaya seurina seuri ramah someah sedengkeun si Wanoja cicing bae teu seuri saeutik ge. Panonna ukur neuteup ka budak ogo bari katempo tenang. Budak ogo ti mana anjeun apal ngaran kuring? Wiyo pernah jeung remen ngadenge jalma-jalma nyaritakeun ngeunaan anjeun. Wiyo oge apa ciri-ciri anjeun? Wiyo oge apa anjeun muridna Kang Padma Umbara nya alias Suratan Barupa. Oh, anjeun oge wawuh ka guru kuring? Ya wawuh atuh, wawuh. Wiyo lain jalma kurang gaul atuh. Wiyo mah heuweul remen ulin ngalalana jeung Kang Umbara. Pernah milu ge naek ka puncuk Gunung Suralaya bareng jeung Kang Umbara teh. Oge pernah amengan ka Gurung Burangrang. Di ditu mah mani loba maung, tapi maungna hararidong. Sanjaya kawas ngadengekeun dongeng budak leutik anu nyombongkeun pangalamanana. Tapi Sanjaya tetep someah manehna siripis ngabandungan caritaan budak ogo. Sedengkeun si Wanoja sakapeung ngareret ka Sanjaya sakapeung ge melong ka budak ogo. Tapi ka akhirna budak ogo neuteub ka manehna bari nunjuk sarta nyarita ka Sanjaya. Eta ka bogo anjeun Sanjaya. Nya coba we atuh tanya ka manehna cek Sanjaya. Bari rada era. Pamiarsa sadayana ulah hilap ieu dongeng Tedi Alpukahan ku afiliasi ti Shopee sareng ti Lazada. Sakur wargi tepas Sunda anu mika cinta dongeng anu resep balanja di Shopee atawa nepi Lazada mangga balanjana tiasa ngalangkungan dongeng Aki. Klik we salah sawios produk nu aya di dongeng Aki nya boh iketna tenapi buku dongengna mangga salah sawios we. Eta teh kanggo link atanapi pembuka jalan lebet ke aplikasi Shopee na. Saparantosna lebet ke aplikasi Shopee mah pemirsa bebasnya. Bade gulah galeuh naon bae mangga, bade meser naon bae oge mangga sakahoyong pamirsa. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel hatur nuhun. Kasadayana nu parantos ngarojong oge anu nyempatkeun gulah galeuh nya secara online di Shopee ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Hatur nuhun Bang Rojongna oge sagala rupina urang keur ieu deui dongengna nya prung Cek teh kabogo Jawara Pedang Dewa nya cek. Si Wanoja gogodeg. Oh manehna pire? Cek budak ogo ka Sanjaya. Terus seri bari nungkup bibirna. Si Wanoja ditepuguh rasa manehna ngabalieur micen beungeut. Cek teh geulis pisan, kacida geulisna. Kawas
widadari nu turun ka bumi? Pasti tah teh jawara pedang dewa bunga kacida. Bunga na kagiri-giri pada kerjang ece teh nya. Si Wanoja atuh beuki era pipina baru beureum. Sanjaya kurmu samesem bari ngisad ngajauhan si Wanoja. Shh, ulah nyenera manehna budak ogo, engke manehna ngambek ka kuring. Wana jagelis namun tapi ngambek ka jajaka sakase panjeun pasti tah manehna nyieun timuru. Nyimpen timburu. Namun tapi manehna nyimpen timburu, artina manehna nyimpen cinta, cintrong. Cek budak ayeuna mah cintrong cenah. Alias bogoh meureun. Ai cinta teh kumaha rasana ye jawara pedang dewa? Wiyo mah can pernah ngarasakeun cinta teh, tapi ka sabudak kieu ge sabudak. Sakolot meureun nya. Heeh, sakolot kieu ge karunya nya. Sanjaya kalaka seuri sarta teu bisa mere jawaban. Tapi seurina Sanjaya ngadak leungit sanggeusna hiji sinar koneng. Sagede curug ngadadak ngablesat satengah hancap pisanana beuntak tak kencana si Wanoja. Clepdes. Aduh. Si Wanoja ngagoak tuluy awakna ngadayagdag mundur saterusna manehna rubuh bari awakna ngelunkeun haseup koneng bauna kawas haseup walirang. Sanjaya gancang newak awak si Wanoja. Sangkan sirahna teu nepi ngabentur tarik kana taneuh. Racun kembang mayit. Cek budak ogo bari katempo reuwas. Wes ngadadak budak ogo teh ngadadak ngilas dina gerakan ngagajleng Sanjaya jadi regang manehna gancang ngagulirkeun si Wanoja dina luhureun jujukutan. Sanjaya gancang nempelkeun dampal leungeunna pikeun ngalirkeun hawa murnina ka si Wanoja. Wes celeg budak ogo datang deui paromana katempo regang. Atuh mah badan ge Sanjaya. Eueuh bisa nyageurkeun racun kembang mayit mah. Jeung eueuh nu nyaho deui naon obatna kajaba anu mebanda racunna. Nu boga atawa nu nyimpen racun kembang mayit eta. Wah, cilaka. Naon anu bakal karanapan ku ieu Wanoja budak ogo? Awakna teh bakal garing, bae jeung kaku. Wiyo pernah tah ningali jalma anu keunaku racun kembang mayit. Teu nepi ka wanci peuting, awakna teh garing. Sigana ieu Wanoja ge bakal garing jeung kaku. Saha anu ngapimilik racun eta budak ogo? Tadi teh Wiyo nyobaan ngudag tapi manehna geus init. Jadi Wiyo teu manggihan sasaha Sanjaya. Tapi anjeun apal saha nu boga racun eta lain? Nu bogana teh sahanya? Aduh, keke Wiyo inget-inget heula nya ngaran nu boga racun eta. Budak ogo kerung katempo ulang mikir. Geus meunang sababaraha kedapan ka karak manehna nyarita deui. Ayo, duh. Wiyo teh poho pisan ngaran nu bogana Sanjaya, duh. Tapi Wiyo apal ka jalmana mah iraha mun ke panggih Wiyo bisa mere nyaho anjeun. Beungeutna eta jalma. Cilaka. 12 si macilakana. Tuluy kudu kumaha nulungan ieu Wanoja? Cek Sanjaya bari nitenan si Wanoja. Anu beuki ngalempreh teu sadar diri. Handapeun tak belah kencana katempo tutung sagede duit benggol. Nah anjeun teu bisa ngubaran ieu Wanoja tina racun kembang mayit budak ogo. Iya can pernah nyobaan tapi leuwih hade ge dicobaan heula we nya. Sanjaya sanu nyaho bisa.
Budak ogo atuh tuluy nita Sanjaya ngagolerkeun si Wanoja di jero guha. Maksudna mah meureun sangkan leuwih iuh jeung laluasa pikeun diubaranana. Sanjaya teu baha manehna gancang regejang bae mayang eta Wanoja. Tuluy dibawa ka guha urut nyumputna tea. Digolerkeun dina luhur batu lempar. Sanggeus merenah mah budak ogo harita cingogo digigireun si Wanoja. Leungeunna ditempelkeun kana tatu tutung sagede duit benggol dina tak-tak si Wanoja. Budak ogo ngalirkeun kakuatan hawa murnina pikeun nguras racun kembang mayit nu aya dina awakna si Wanoja. Sanjaya merhatikeun bari diuk dina luhureun batu anu luhurna teh sabitis jalma. Lalaunan tina dampal leungeun budak ogo ngelun haseup koneng, lilaila haseup koneng teh rubah jadi semu biru. Budak ogo awakna ngeuketer hebat, kesang muruluk, cuuh masuhan sakujurawana awakna. Teu lila manehna narik leungeunna tuluy narik napas panjang sababaraha kali. Bari cengkat nangtung budak ogo neuteup ka arah Sanjaya. Ieu teh geus ngusahakeun pikeun ngamusnahkeun eta racun Sanjaya, tapi sigana mah teu metu alias teu mampu, teu bisa. Racun eta masih digawe ngagadingkeun awakna ieu Wanoja. Tempo we tuh kulitna tuh beuki garing ka tempo. Maneh busiknya. Ieu jadi merinding sorangan ngabayangkeun kabogo anjeun bakal jadi garing ka wasuluh. Sanjaya cicing bae. Tuluy manehna ngarahu. Micieun Bang Baluh ras kabeneran manehna teh ingat kana kujang oray emas anu dipimilikna. Atuh Sanjaya gancang cangkat nangtung tuluy ngodok endong ringgit kancana. Seret burinyai sinar koneng emas ngaburinyai hurung ngempur mancarkeun pamorna kujang mustika. Kujang oray emas anu kasohor uduh. Cek budak ogo bari molohok. Nempokeun kujang di leungeun jawara pedang dewa. Sanjaya teu loba nyarita. Manehna langsung bae ngadeukeutan ka si Wanoja anu masih ngagoler teu inget di bumi alam. Kujang oray emas teh langsung ditempelkeun kana tatu tutung dina tak-tak kenca si Wanoja. Buel haseup koneng langsung bae. Ngalun bari jeung sumobar bau walirang. Si haseup koneng kaseseup ku kujang emas. Beuki lila haseup beuki loba kaluar, warnana beuki koneng, bau walirang beuki santer tepi ka maksa Sanjaya nahan napasna. Ngadadak haseup teh rubah jadi beureum, kujang oray emas ngakeuter hebat pamorna teu sabeng ras biasana. Malah sinar jadi semu beureum, leungeun Sanjaya karasa panas, kulitna karasa dicocogan ku paku ku jarum nu sareukeut. Kulitna karasa teuas jeung kakupluk bae kujang oray emas teh ragrag sabab beramo Sanjaya ngadadak jadi kaku teu bisa nyekel pageuh gagang kujang. Waduh cilaka. Pangaruh racun kembang mayit kalah merembet ka leungeun aing yeuh. Tetela kujang oray emas kitu mampu nyedot racun ganas eta. Sanjaya gancang ngerahkeun hawa salju geni kana leungeunna. Leungeun anu karasa panas teh lalaunan jadi tiis. Sanjaya ngagerakkeun ramo-ramona karasa teu pati kaku teuing. Tapi kulit dina palebah ramona katampo pararecah kawas anu rorombeheun. Sanjaya gogodeg tuluy malik neuteup ka budak ogo. Dina keayaan kitu. Kolebat, jolelat, jeleg.
hiji bayangan belum datang ke jero guha. Atuh budak ogo jeung Sanjaya gancang malik neuteup ka jalma nu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko leungeun katuhna nyaklan nyiru anu disuhun luhur silahna. Dede. Alah kena naon eta teh ngarubung budak geulis. Curiga ieu teh kena naon ieu teh. Ye. Daripada kuta kitu mah ye mending oge ye jajan awug ieu bieu nu amis saos kadeueut pantak teu deyeun tah ye. Awug ieu teh haneut keneh sok geura jararajan tah ye. Kukurawu ale sedap jagongna haneut. Sami nikmat gurih raos kira ieu. Matak wareg jajan nu kieu mah. Sok mangga di CODG nya tiasa. Para pemirsa, Bisarwiti ka Bujang Norojol urang cekapkeun heula tu nya dongengna dugi ka dieu. Pemirsa sadayana ku Norojol Bisarwiti urang cekapkeun heula wae nya dongeng Sanjayana dina lalakon Tapak Siluman bagian kaopat. Cak urang teu neudian leum sieum geus sampureun urang teu nadihan juang siang geus sanalaeun urang sampedeung ke di bagian anu salajengna. Sadacan aki amit munggur pamirsa bade ngabsen heula nya tos salami teu ngabsen. Ka para mancower nu satia mairan dina dongeng aki. Aya saha wae di bagian anu kamari nu ka-11 anu ka-11 anu ka-3. Aya kasepuhan di Bandung nya. Kang Ade Sukarna atur nuhun hadirna Kang Yesaha Bandung Cibuntu nya Asep Sumiati. Waalaikumsalam Kang Wawan Setiawan oge nya amin atur nuhun pidoana Kang Nang Holis anu ngageugeuh Tegal Kang Dedi Juhendi anu ngageugeuh Garut. Teteh Rokaya nu nuju calik di Cianjur ti Makahna atur nuhun Kang Amin Aminuddin oge nya atur nuhun. Anu perantos Satya ti Garutna. Aya Bahanang Brahma anu ngageugeuh Jatinangor ieu pupuh Jatinangor atur nuhun Kang Agus Muklis di Bogor oge atur nuhun Kang Anong Karawang Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur amin atur nuhun pidoana Kang Asep Suherman oge nya amin amin ya robbal alamin. Surya Pecel hadir manco atur nuhun jempolna gaya si bungsu murid aki dongeng Mang Otong ambe tepkung deui sareng enten nembe manco hahay tot cenah siga tarompetnya. Pemirsa nu resep kana dongeng jurig nuju dipedarku Mang Otong di dongeng Mang Otong channel. Judulna nyaeta Dedemit Leuwih Buyut. Masih karangan aki mangga diubar ka bali ditu upami nuju palain raskeun dongeng jurig perjurigan persilumanannya. Kang undaka panyawangan atur nuhun hadirna si Jalak Sakti di Jakarta Utara atur nuhun mancona jang wel oge nya anu mancot ras Kang Dharma bid RMT ati sapan Ciparai. Kang ojol-ojol Jepang Sanwa sok hadir atuh. Konnichiwa. Suzuki, Yamaha, Honda. Kang Andri atur nuhun bos sandalna Kang Mulya Muhammad di Balihan Cililin Ciamblas nya. Kang Ahmad Hasan Basri oge Teteh Yulina Belia mancomania di Tasikna. Katur nuhun Bu Dokter hadirna selalu Kang Topik Abadi oge Tikir Cona Kang Restim Hajimnya atur nuhun oge. Karawangna Teteh Esther Adelit oge atur nuhun. Kang Hen Philipnya di Cibiru teh Teh Linda Imut di Bandung. Jaura Kopi Sakti Kang Setia Budi atur nuhun di Tasik. Teteh Tami Maliha mancomania Amisna oge Teh Intan Ramadhani di Balihan Garut. Kang Prabu Arjuna anu ngageugeuh Banjarnya. Oge Bahagus Somantri ti Garutna atur nuhun pisan. Atur nuhun kana hadirna sadayana panginten sakitu nu kapihatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancar.